umur kisah deui aya hiji jalmi tukang ibadah anteng-antengan ibadah nate tapi ibadahnya nikreuh jeung ngeureuyeuh ka sawah ongkoh ka pasar ongkoh milarina paka ongkoh tengah we tahajud ongkoh tos teu kaetan ari salat tos tong ditaruh ari salat anu 5 waktu mah ieu mah tahajud jeung dinten tapi ka sawah ongkoh gitu. Dina hiji waktos anjeunna aya dina hate atuh Gusti aku teh hoyong ibadah ngeraos ibadah tahajud tengah wengi teh hoyong munajat hoyong fokus ibadah Gusti cing atuh abdi Gusti pasihan padamelan pasihan rezeki tong ageng-ageng Gusti abdi hayang tuang roti atuh roti kapungkurnya saya sangu lah Gusti tapi abdi tanpa damel gitu ini ulah abdi naon ulah abdi ka pasar ulah ka sawah abdi teh Gusti cek we abdi mah tahajud abdi rek ibadah humpul ka Gusti pasian abdi rezeki pasian abdi sangu abdi tuangeun tanpa abdi damel gitu cek eta jalmi teh ku bakating teh hoyong dialihkeun ke takdir Allah tina asana anjeunna tukang kuli macul tukang dagang tapi ibadah gitu hoyong anjeun ibadah we unggul teu ka pasar teu ka sawah gitu. Lainna kumaha dikeresakeun ku Gusti Allah teh kagreteg hati anjeunna teh ditakdirkeun kumaha takdirna Allah teh ditewak ku polisi ditewak ku polisi aya masalah tapal naon ting naon jol ditewak ku polisi dilebetkeun ka penjara pan di penjara diberean teh pasihan pasihan itu diemutan astagfirullahaladzim Gusti nya leres abdi teh emang kitu nyarios abdi nangkretek hati abdi teh hoyong dipasihan hoyong ibadah tanpa aya naon damelna nya di penjara Gusti wios abdi mah wihkeun deui tah jadi ulah nyungkeun ka Gusti Allah teh urang moal kiat lamun dialihkeun urang moal kiat ieu upami teh ayeuna urang hoyong ngalihkeun tina hiji tempat ngalihkeun tempat sanes urang moal kiat lemay urang di sapertos ieu teh urang moal kiat kiatna urang